Pernah teu baraya ngalaman sapertos kieu dina umur nu ayeuna? Ulah waka di skip. Mudah-mudahan tiasa manfaat kamu baraya. Aya nu naros rencangan SMA simkuring ngalangkungan WA. Bro, nah beuki dieu umur ngolotan tapi kuring mah asa gampang amek euy. Ieu penjelasanna. Ngerasa teu kaayaan dunya teh ayeuna asa beuki pika sebeleun. Budak ribut saeutik urang ambek. Salaki atau pamajikan salah saeutik langsung hayang nyentak. Istilah nama segala rupa we di jalan senggol bacok. Nah benar, urang teh jadi jelema anu gede ambek atawa galak atawa mental urang anu sebenarnya keur capek. Kitu teu baraya. Dina fisiologi kaayaan ieu disebut irritability, numutkeun panalungtikan, gampang ambek dina umur 30 genep ke 45 tahun teh. Minengna mangrupa defense mechanism. Naon artina mekanisme pertahanan diri alatan energi mental urang geus beak atawa burnout. Urang geus teu boga sesa energi keur toleransi kanu ningali ngadenge kaayaan urang di sabeureun lingkungan urang. Solusina kumaha? Lamun rasa ambek mimiti naek gunakeun teknik box breathing. Carana tarik napas dina 4 hitungan, tahan dina 4 hitungan, kaluarkeun lalaunan dina 4 hitungan. Jeung tahan kosong dina 4 hitungan. Laksanakeun eta terus sababaraha kali. Ieu bakal langsung ngirim sinyal ka saraf parasimpatetik. Sangkan awak urang jeung pikiran urang lalaunan jadi tenang. Ningali salaki ambek, tahan heula, sing inget konten ieu. Terus tarik napas. Kabogoh pinapsueun, cicing heula, tarik napas. Budak menta duit, ingat konten ieu, tarik napas. Teu perlu segala kejadian nu katingal jeung kadenge urang langsung reaktif. Tapi eureun sababaraha detik, tarik napas, tong reaktif bari nafsu, tapi responsif bari tenang. Leres, baraya oge sok gede ambek, reaktif tanpa dipikir, akhirna kaduhung geusna. Tulis pengalaman anjeun di kolom komentar. Hatur nuhun.